Beneran kek? Halus, halus, halus. Mang, uing mah usaha usum kieu usum lockdown geus naon we uingnya dicabak mang. Kamari geus karena usaha karena alat-alat mesin gitu tah. Enak geus kada bongsai ye ngajajal ye. Ngan bingung ye ka mana ngabuangna ye uing teh. Rek bonsai rek naon ge jeunnan we geus. Heeh, cuman Ari pembeli mah tenang wae lah. Kurang. oh geus aya. Geus aya tenang. Tah geus aya mah rada mendingan geuningan mang ah. Geus puyeng uing mang usaha dibere usum kieu. Ampun teh kakarak we. Ya aya kos kieu dibere lockdown naon ieu aduh usaha diprep-prekeun. Bingung coba budak pan kudu online ieu teh. Sakola. Heeh, boga ge dah. Usaha teh jadi heupan bubuhanna usaha tadina di mana-mana we brek ayeuna di lembur. Kuat ripuh ya mah. Ripuh teh nyarana ugag-agog usaha naon di lembur tah kaina ngajajal we malah ieu ieu. Ngomong-ngomong ai Mang Sarip kemana can datang we ki usaha? Ah, nyaho bang burung atuh nu gitu mah. Nyaho ka mana we ki usaha can datang? Heuh kitu we, aing teh ngomong-ngomongkeun saha wae. Nya maaf wa. Cuman teh wa malah sup gawe ah, beda datang dan seberang. Pan aing teh nguruskeun budak heula tadi. Ku guruna titah belajar online naon itu nyaro HP, tapi alus sih kompak budakna mah. Asa kunaon ngajadog we? Dah, tiba ngawa duitan. Kan ngadengkeun. Heuh atuh kaki meureun geus waktuna mah turun duit moal teu kawadani ye ladang bongsai. Puguh eta we ngerek meuli online naon budak cenah ban. Ah, Emang udah digoreng online? heeh. Online bara duit sakilo. Emangna gula. Nemen hirup teh kitu tah. Gila mah teu ngakan bangku sakolahan teh. Kira ku omlen di kilo. Atuh di kubik manan. Hanya kamari meuli 3 kubik sekaligus budak tuh awet nepi ka hayeuna tuh. Yo, sebenarnya online di kilo apa di kubik? Iya, jadi di kilo, di kubik, segala Kumaha tuh? di erit. Mau aing mana nu bener pokona mah aing kamari meuli 3 kubik we anya. Budak aing da nya ngomongna kitu. Da budak aing ngomongna teh meuli 3 cenah. Aing di 3 kubik meureun di aing duit. Sanyaho aing mah eta anu di kubik itu teh asa mayar cai. Nyaho teh aing teu ngalalarti atuh yuhan atuh aing teh bang hirup baheula sarua jeung sia ah. Siga moal ngalarti ieu aing teu percaya ieu ah. Berarti hampir bener alo aing nya. Sia ngomong-ngomong urang tiluan riuh. Eta budak anyar kunaon eta? Ya. Cicing wae. Oh, eta. Budak jeung gagu eta. Kita tadi urang sakitu rarieueuna nya ngomongkeun omblen. Mainna mah ieu. Ngahulang we. Tinggalkeun dah. Bisa ieu marangkat. Tinggalkeun keur nganyaho. Pamarahan eta batur. Wah, cuek beda. Waduh, tinggal dicarjakeun wah mangkat ah. Tinggalkeun. Aduh, kota aing beak. Aing naik balik geula ah. Naik ngisi kota ke bapak aing. Duh, aing sarua ya beak kota. Dak aing balik geula nya. Ayo siap. Aing balik geulan. Kunaon? Dapat duit ka bapak rek naik kota. Dah. Ah, aing barali we batu barali teh. Ah, rame ah. Ieu tuh ah. Aing di tempat gawe teu bareres aing ngobrol rek omblen lah. Aing bener kenteng bocor kieu lah. Pak, enta duit. Kita beli kota. Aing siap menjadi mulian wae. Wota ieu ah. Meuli barakubik atuh. Oh, aya si bapak gading sugan. Wah, aing nyaw gering nyaw parah ya aing bararingong aing riweuh wae teh ngomongkeun omblen. Cokotna itu tuh di papalang. Meuli 3 kubik mah awet-awet. Bapak, ah. Oh, aya bapak aing cakreng tuh. Aing rek meuli kota ka kubik-kubik. Mana itu? Jagang bedog. Nah, iya sugan ya. Jagang bedog ya, beres ya. Nah. Bedog mana itu? Pak, minta duit. Kenal. Ini keur meuli kuota. Aduh, aing geus kuota dewa ya.
Bara erit. Air tenan, Pak. Guys, boleh yuk kali itu dah. Duitnya di masih ada itu. Jadi kamari mah saya manuk soek ya. Wah ini ngalah ya. Ini juga nama euy. Aing hai. Non. Yur kebon, dengan sayang manuk. Pang, duit. Jangan naon duit. Duit kota. Ai kamari sabeungkeut geus dibere. Oh, duit. Kangkung. Jangan naon duit wae Cek. Duit kota. Tah. Kuota tadi ge Bapak dinggon gawe bingung, Cek. Ai sabenerna kuota meulina kumaha di erit apa di kubik? Jaga HP. Emang HP kudu di kuotaan atuh nu penting mah aya gambaran. Dari tadi kan Aceh keur belajar online lah itu jeung babaturan. Oh, tak bisa yuk kuotaan mah. Lu make kuotanya. Heeh. Oke atuh Bapak euy ke nang duitnya nya. Euy heula teh nya. Heeh. Sing rajin belajar online nya. Heeh. Heeh. Euy heula man Aceh mah teh heula man Bapak kena sayang manuk. Wah, ini mau jebol ya. Wah, mantap. Mana mah? Oh, pas boya sih. Boya ini mah. Anjir, kota habis. Aduh. Dak eng balik lannya. Eng balik deui. Godong coba kuing cek ya. Beak dua tuh kota aing. Aing arek boya gitu. Geus ayo ke bapak maneh. Minta deui. Oh, kamarana batur. Aduh, balik ah. Di kandang. Ya, di kandang kucing. Bakira miara teh pan miara domba, ayam, lima kucing gitu ya. Pak, kenaon? Nah, kandang naon Cek? Minta duit. Ku duit wae sih, Cek. Ini si kota. Kan tadi geus. Beak deui. Sabar enggak Aceh teh belajar online apa naon sih? Olok kuota. Main game. Berangkat guru ini mah. Hah, ya kunaon eta anjing budak. Anak uing atuh online olok banget kuota. Aduh. Aing Oh, puguh ya ge. Yo, ai kudu ngomong geus bara balik ka imah ngenta wae duit jeung beli kuota cenah. Bari jeung aing teu ngarti ge pan ai mentan wae duit mah olok atuh. Beas olok tungtung nanti dijualan. Itu tampayan kuota geus dibalik, aing bingung geus aduh aing ngajual naon deui ye. Imah wae dik dijual pan tibang hiji-hijina, ilok wae mitoha digadekeun. Aduh, ayo ah. Ayo. Bilik teh ampun teh ya. Baralong deui wae ya. Pang, ke duit. Kota beak deui. Meuli wolok ini sama di kuota aing ah. Ada kecil kene meuli kuota 3 kubik. Biak deui wae ampun geuningan. Bues atuh aing jualannya beas geuningan aing kudu ka. Ata
Hah, aing ngomong aku dengan coba aing hanganya ku ka guru zaman kolok ayo. Ka guru kadi dulu. Ayo. Coba ayo buru aing kurang kadi kurang teh aing pojok teu bejus mangabejaan teh meuni ku olok kuota pojok masih balik-balik 5 tahun. Rese tuh. Ayo tuh. Ayo bareng Kak. Ke mana deui? Guru. Ka guru. Ayo. Ayo tuh. Ayo olok kuota.